Mantak aya nu dibere ku Gusti Allah informasi melalui malaikat Jibril wahyu ngaranna Rasul. Aya anu dibere wahyu jang pribadina bae nabi teu kudu dicaritakeun. Aya oge nu dibere ilham ku Gusti Allah. Aya yang penerangan ti Gusti Allah urusanna gaib dibere ku Gusti Allah ilham wali garana dibere kata kuarige tesuung-suung Allah mere kabar mere berita jak kulantaran Rasul geus teu aya mere ka wali-wali ilham bentukna jangsanya naeun teu meunang dibejakeun tasreh mun deuk dibejakeun make kinayah-kinayah bae deuk dibejakeun make isyarah-isyarah teu meunang dijelaskeun cara gitu non ngaranna seorang wali dek ngabejakeun kan usim panas Ki Umar Rancalang teh waluku diteunden ka luhur di Talia kadeuleun ku kabehan itu Ki Umar kunaon waluku dikaluhurkeun nya i waluku dikaluhurkeun kadeuleun ku kabehan nanya teu dijawab kunyana geus sakituna we tah waluku dikaluhurkeun geus bener kanyahoan pas musim hujan bangsa berberan teh bangsa Oktober November Desember kuduna mah hujan Januari Februari hujan panas ereng-erengan datang ka 7-8 setahun teh baheula kakarak ngah masyarakat paegan waluku ditaekeun ka luhur berarti eta waluku geus teu digunakeun panas berarti istihoro kiai Ki Umar Rancalang nurunkeun waluku turunkeun bahkan kunyana ditancepkeun kana tanu buat wah asana hujan babanjiran nyecep ke jero ban eta Ki Umar Rancalang tuh wali mah kos gitu jadi teu meunang langsung tokmol budak engke bakal aya panas 7 bulan tah dukun nu kos kitu mah tah hijikeun jeung yang subur tah kalian habak tah dukun tah kos kitu mah teu meunang atuh teh cara di kamari ieu teh zaman Ki Musa manghani kos kitu ge ahli ibadah motor teh ditumpakan kunyana motor kunyana di mari pan ditumpakan henteu cekeun teh bensin loba henteu teu kabeuli balik deui di lembur teh bolak-balik bae mah nih di ditu geus ditanya belah ditu pan can nanya mari tuh mari eta motor kudu ditumpakan bensinan cek bensin loba meuli teu kabeuli gitu jeung gitu bae bener bae menang sabulan pemerintah ngenaikeun BBM Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun wallahu a'lamu bimuradihi wa in tuti'lan lamun nganuti sira Muhammad aksara man fil ladzi ingkang leuwih akeh wong kang tetep ing dalem
bumi ayal kufar tegese pirang-pirang kafir diluka maka bakalnya sarkeun ya aktsaroman fil ardi kaing siraan sabilillahi saking dadalan Allah dini tegese agama Allah in orana nama tegese orana tapi yang undangan nuti ya aktsaroman fil ardi illa nanging sangkapi mujadalatihim laka ing dalem maduanane ya aktsaroman fil laka kadua sira fi amil maitating dalam perkara babatang ilkol waktu ngucap tak kufar kabeh ing lapan maqatalallahu wa haku anta quluhum mimma qataltum mutai barang kang mata ini sapa Allah ing iku kang leuwih hak apa yen ta mangan sira kabeh ing ma tinimbang saking mata ini sira kabeh wa in lan orana nama tegese orana naum utawi ya kufar illa yakhrusuna ing iku goroh ya kufar kabeh ya ribuna pidzalik tegese goroh ya kufar kabeh ing dalem mangkono-mangkono ma qatalallahu ahaqu antaqulu inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin Allahu a'lamu bimaradin rabbaka ing satune pangeran sira Muhammad wa ya rabb iku alamu kang maha uninga ay alimun tegese kang maha uninga man ing wong ya tilu kang nyasar kenyamanan sabili saking dadalane man wa huwa alamu alaihi Allah iku kang maha uri bil muhtadina kalawan kang oleh pituduh kabeh payu jazi maka bakal ngawal sia Allah kula saban-saban kang suwiji minum saking mayadilu lan tadi fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayati mu'minin Allah alam bimaradi fakulu maka pada marangan siraka bimimma dzukira saking barangkang dan tutur apa ismullah aran Allah alaihi ngatas ayzubiha tegese dan sumeleh yang malasmihi ngatas aran Allah in kuntum lamun ana siraka bi ayatihi kalawan sakayat Allah mukminin iku kang imankeun kabeh Kangjeng Nabi dakwah ka kufar-kufar Quraisy Yahudi nu araya di Mekah dengan tenar bahasa namun di Mekah kufar Quraisy mun di Madinah Yahudi padahal mah di Mekah loba Yahudi dengan ieu mah dina mustalah tafsir julukana namun di Mekah kufar Quraisy mun di Madinah Yahudi Madinah nu ayeuna ambalayah Yahudi ucar kacir nu ka Palestina ka Israel nu ka Amerika Yahudi teh aya nu di sisi-sisi Madinah kabagi tilu kasta Yahudi salah sahiji nu moncor aya ka Jakarta make pakaian pemerintah lucir ngomong nage bagus dalil dan lain sebagainya kenong nage gede era
balok nage di dieu geus lain make balok koneng di balok kalapa. Oh, semua arah. Tapi teu akur. Mun urang nyaritakeun Al-Qur'an jauh jeung Al-Qur'an, mun urang nyaritakeun demokrasi jauh jeung demokrasi. Nah, ieu bibit Yahudi tadokos kitu. Saha cenah Kiai? Mau dibejakeun. Ja ente leuwih nyaho sebenarnya. Aing ge nyaho di siapan. Ente mah cenah jelaskeun mah wah itu lobaan sa nonton TV-na jeung sia. Kanjeng Nabi dakwah di Mekah teh pohara berhadapan jeung kafir Quraisy. Urang mah kakarake berhadapan jeung kokolot mutilok salat doa. Paling jeung jawara ngadu kotok teu sabaraha aja jero nama aya imanan ka Gusti Allah tinggal di lempeng-lempeng doang. Urang ngadawahan di lembur urang paling jeung tukang main gapleh. Paling jeung tukang main remi. Janya nama judi naga atau jeli kelas bawah jai judi kelas kasino manya nama tebecus di samping tebecus teh deh duit pantamah kelasnya 1 miliar kaluhur guys mah judi nu dihandap bae kadang-kadang catur ge pakai judi bae kadang-kadang lureuh pakai judi bloon ayo lalaki teh bigang si ayo judi teh datang ka dieu jadinya. Wah, cenah kiai di mana eta? Lain di mana aing nya, oh. Tetangga aing anu kos kitu hiji. Terus judi. Tak urang mah berhadapan teh paling jeung eta. Jan teh urang mah dakwah teh sugana teu ieu mah di gereja cara sesiri sikti jan teu. Urang mah dakwah teh henteu di kelenteng cara Gus Dur. Gus Dur mah kaluar ti kelenteng nu asup Islam sabaraha? Ulah di deuleu ka kelenteng mah. Ulah di deuleu ka gerejana dibaptis Gus Dur teh. Seuri bae hasil daripada kokoloyoran Gus Dur. Sabaraha nu asup Islam kardinal. Ye, atuh dakwah mah kudu kitu atuh. Ai dakwah di masjid ke masjid doang mah di luhur mimbar balik di berkatan. Lain dakwah tawa neangan berkat apa kos gitu. Dakwah tuh kan kudu lolondokan kan berarti urang. Kudu ngahiji heula jeung Katolik, kudu ngahiji jeung Kristen urang teh. Ngan boga maksud aing teh deuk ngislamkeun sia. Batur nyarekanan ka urang. Iya tuh batur mantep. Aing mah jeung Allah urusanana dakwah. Batur mencaci memaki ka urang. Urusan sia tah mah deuleu ka aing sabodo ya aing mah dibagus-bagus ku sia disumbang teu aing mah digoreng-goreng ya aing urusanna jeung Allah aing mah deuk dakwah tah lamun geus boga tekad seperti kitu karak dakwah beneran cicing di bar urang ilo jojing jeung batur biasa masalah urang diuk ngahiji di meja tanya ke urang sis dari mana sih misalnya si mbak bahasa nage atuh sis kara tanya kurang pengalaman anak dan lain sebagainya teng sekali 2 kali 3 kali kara kok sampai ada di sini bagaimana sih sis gitu oh saya ini terpaksa kenapa karena darurat. Oh darurat mah bahasa Arab. Tuh coba pakai bahasa kita. Ntar kalau darurat mah ada darurat tulbihul makzurat. Berapa ini urusan nih? Terus yang diomongan dewan tek ceriknya nak. Ya urang baru kali ini cek manehna ada yang nanya sampai sejauh ini. Mas dari mana sih? Wah. Kakara begitu jenazah salaman kau haram aduh cekilah ada malaikat di bar nih karangnya coba nomor SMS-nya ngomong orang dakwah orang lo bantu ceri tesa etik tak mantak sanggup pun tak dakwah modal kos gitu orang lamun di bar orang nuka bawa kaditu atau itu nuka bawa ka orang
Mencet siap ulah. Nu kuari disebar teh wali nu kuari disebar di bar atuh loba ulah dikira doman teh kurang lamun ngaji dunia kewalian teh sing anggeus ulah anu kadele di masjid make udang-udang gede doang nu kadele kurang make jubah udang-udang dakwah hebat nyarekanan batur lain eta nu diutus ke pemerintahan wali benang jeung teu benang mah bener jeung teu bener lain urusan wali tugas seorang pimpinan kutub dakwah di perekonomian maneh di bangsa urusan naik lebat sia dua teh kade kapanggih jeung nu kaburum make anting eta teh buah wali si hade besi kapanggih jeung kos kitu gegeran urang sasalaman kanya wali ya. Apa-apa deh ini kata Ki Uci juga yang begini wali nyana kagetin ke ngawalikeun ka ini tendang sia ku aing pugu aing mah gengbar sakedet urang teh nyaho di kahirupan urang be masyaallah ya Allah lamun di dunia teh aya bin badan intelijen negara aya intel bais dan lain sebagainya eta mah sakadar zahir tapi intel batin nu disebar di dunia moal terjadi atuh peperangan mun eueuh intel batin moal terjadi atuh jelema keras mun eueuh intel batin aya jangan nyahokeun batin tah lamun geus urang ngaji ka dunia eta kakara kitaban pantang mah hese kiai sok ngaco bae atuh emang aing mah ngacona kos kitu ku sia dek dikeun los teu kajeun aing mah ngacona kos kitu nah ieu Kangjeng Nabi mah heula dakwah teh berhadapan jeung kufar Quraisy cakupar Quraisy teh kieu ka Kangjeng Nabi qalu lin nabi akhbirna ya Muhammad anisat idza matat di mana mencoba ceritakan ku anjeun Muhammad ka kaula tentang embe anu paeh di sisi jalan di leuweung di gurun man kotalah Muhammad aya embe paeh sisi jalan ngajongkeng saeta nu maehan dijawab ku Kangjeng Nabi Allahu kotalah Allah ka nu maehan benar anta tazamu annama qatalat annama qatalta wa sabaq halalun wa ma qatalaha al-kalbu wal kitu was-saghar halalun wa ma qatalahu Allahu haram man aing teu kaharti ka sia man binatang anu dipaehan ku urang dipencit halal binatang anu diburu ku anjing halal binatang anu diburu ku manuk alap-alap halal kunaon anu dipaehan ku Allah haram teu arti aing mah pan eta pertanyaan poh hara eta pan eta mah empe paeh ngajongkeng sorangan nang maehan Allah atuh eta halal jadi paehan lagi ku Allah sia aing ngomong cenah dipaehan ku Allah aing hukum diharamkeun aing ku sia dipaehan jadi halal teu arti aing mah pabelit jeung Yahudi mah kos kitu tah pabelit pertanyaan anak pabelit geus jeung kupar-kupar Quraisy mah jadi urang teh hayang seuri ngadengeun hayang seuri eta nanya heula di ka Kangjeng Nabi Muhammad aya teh paeh tah embe tah paeh nang maehan saha nang maehan Allah bener hebat sia Ahmad hebat sia tah berarti bener eta sia tapi aing mah nu teu kaharti mah kieu embe nu dipencit halal embe anu diburu ku anjing halal hewan anu ku manuk alap-alap halal kunaon atuh nu dipencit ku Gusti Allah haram tak eta anu teu kahartina atuh kudu mah eta halal janang Allah pangeran pan mah langsung ayo coba kumaha sih Ahmad eta pan urang dijawab salah tak kos kitu teh tah saya tetap sering ngelembur ge pertanyaan-pertanyaan teh urang hayang seuri bangsa jawara-jawara pertanyaanna hayang seuri jasa masyaallah jasa masyaallah tah aing daek ka masjid nuturkeun kiai asal kiai etana
geus di masjid bae ja kieu teh ge beuki keneh ka dunia ai sarua beuki keneh ka dunia mah tunggu teh naon aing hendak nuturkeun nya tayang mun jana can beuki geus teu beuki sangu geus teu beuki nginum karak aing deuk nurut ka nya eta kumaha dijawabna coba ku urang ayo ngajawabna kumaha atuh kudu ka dieu sia jawara ka dieu tagolok sia atau aing nu pae ayo ngadu jeung aing eta mah geus ulah make dalil tah kos kitu ulah make dalil tah golok tah barang dicetekel teh ku jawar geula aing deuk lompat heula masyaallah ieu pertanyaan model hayang seuri urang ade eta embe nu dipaehan ku Allah ku sia kunaon diharam tah ieu aing nu teresepna mun kitu mah tah nu dipaehan ku Allah leuwih halal dipencet kurang halal dipaehan ku Allah leuwih halal karak aing manut ka sia ayo mah nu dipaehan ku Allah haram paek sorangan pan eta ku Allah pan dipaehanana cak sia bangke cenah eta ayo nu dipencet ku sia halal teu karti aing mah agama sia eta kitu tah nyeri kana jantung nyeri kana jantung Gusti Allah lagu ya Allah Kanjeng Nabi ge sempet rada ngahulang datang kadinya tak pertanyaan ku parkures teh kira-kira begitu ngahulang ditinggalkeun ku kafir jol malaikat Jibril alaihissalam tah ngeunah-ngeunahna Rasul mah kos kitu ketika bleng jol utusan Allah kan mantep urang mah bleng ngahulang setruk Gusti Allah lagu mantap aya nu dibere ku Gusti Allah informasi melalui malaikat Jibril wahyu ngaranna Rasul aya anu dibere wahyu jang pribadina bae nabi teu kudu dicaritakeun aya oge nu dibere ilham ku Gusti Allah aya yang penerangan ti Gusti Allah urusanna gaib dibere ku Gusti Allah ilham wali garana dibere datang ka kuari ge teu suung-suung Allah mere kabar mere berita jak kulantaran Rasulna geus teu aya mere ka wali-wali ilham bentukna jang sanyanaeun teu meunang dibejakeun tasreh mun deuk dibejakeun make kinayah-kinayah bae deuk dibejakeun make isyarah-isyarah teu meunang dijelaskeun cara gitu non ngaranna seorang wali dek ngabejakeun tentang usim panas Ki Umaran Calang teh waluku diteundeun ka luhur di Talia kadeuleun ku kabehan itu Ki Umar kunaon waluku dikaluhurkeun nya waluku dikaluhurkeun kadeuleun ku kabehan nanya teu dijawab kunyana geus sakituna bae tah waluku dikaluhurkeun geus bener kanyahoan pas musim hujan bangsa berberan teh bangsa Oktober November Desember kuduna mah hujan Januari Februari hujan panas ereng-erengan datang ka 7 8 setahun teh baheula kakarak ngah masyarakat paegan waluku ditaekeun ka luhur berarti eta waluku geus teu digunakeun panas berarti istihoro kiai Ki Umaran Calang nurunkeun waluku turunkeun bahkan kunyana ditancepkeun kana taneuh wah asana hujan babajiran nyecep ke jero ban eta Ki Umaran Calang tuh wali mah kos gitu jadi teu meunang langsung tokmol budak engke bakal aya panas 7 bulan tah mah dukun nu kos kitu mah tah mah hijikeun jeung yang subur tah mah talian habak tah mah dukun tah kos kitu mah teu meunang atuh teh cara di kamar ieu teh zaman Ki Musa Manghani kos kitu ge ahli ibadah motor teh ditumpakan kunyana motor kunyana di mari pan ditumpakan henteu ceuk teh bensin
bensin loba henteu lah teu kabeli balik deui di lembur teh bolak-balik bae mah nih di ditu geus ditanya belah ditu pancananya mari tuh mana eta motor kudu teh ditubak aduh bensinan cek bensin loba meuli teu kabeli gitu jeung kitu bae bener bae menang sabulan pemerintah ngenaikeun BBM kakarak ngah masyarakat tuh eta karena jitu ieu mah lain hati-hati saudara bakal aya paila sing hade bensin naik bensin naik geus nyaho urusan negara mah eta mah urusanna zohir ieu mah keur carita ilham ti Gusti Allah teu meunang dizohirkeun tetep bae lamun lain darurat amat mah teu meunang dizohir kecuali geus darurat jasa darurat ieu can paham keneh bae can paham keneh bae masyarakat sedengkeun ieu mah cilaka ieu geus ka dieu geus ka ditu geus ka dieu geus ka ditu geus tetep can bae katarak cel itu tah eta ilham terus datang ka kuari dibikeun ka jelema-jelema ahli Allah keren wali kabelah dina para solihin tetep dibere pirasat dibere ilham ku Gusti Allah namun ternyata mah cekas bah tenang we sebab geus aya nikmat jeung Gusti Allah teu kagoda ku ieu jeung ku itu atuh sabodo bae diomongkeun kaji di alam sabodo ngal di alam jeung dicawat sakituna bae nya nama sebab dirina geus leupas jeung makhluk jeung Allah mun masih kena di alam irungna beuka lamun diomongkeun ciut bahkan ngahajar deui eta mah ngaranna masih babarengan jeung makhluk aing ngaran nu geus pegat jeung makhluk mah sabodo urusan manehna urusan aing mah keur jeung Allah karak mantep teangan tak kiai nu model kos kitu mun aya jadikeun jimat ku sia bungkus pakai beber ku sia bungkus yes dagan kiai anu geus kos kitu teh urang kabawa bae ku kiai-kiai makhluk Kangjeng Nabi dakwah ditanya kos kitu Kangjeng Nabi rada ngahulang jol malaikat Jibril mawa ayat wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah Muhammad wallahu alam bimaradi wa in tuti lamun anjeun nutur-nutur mun anjeun manut kana lolobana jelema nu aya di muka bumi ya khususna Mekah ya nek kufar-kufar Mekah anjeun nutur-nutur omongan kufar Mekah timimiti pertanyaan kahiji pertanyaan kadua pertanyaan katilu datang ka kiwari ngariweukeun pikiran anjeun nuturkeun kana pertanyaan-pertanyaan kufar Mekah Muhammad yudillu an sabilillah eta mah kufar mah nyasarkeun ka anjeun nyalirukeun ka anjeun tina jalan ka Allah yakni nyasarkeun ka agama Allah ulah dituturkeun mun anjeun nuturkeun ka lolobana manusa nu aya di Mekah yakni kufar omongan-omongan anak anjeun dituturkeun bae diayukeun bae yudillu nyasar maneh sebab disasarkeun ku kufar Mekah teu kudu in teu aya deui yattabi'una ila dhon eueuh deui nyana mah ngan sakadar nutur-nutur sangkaan dirina doang nafsuna doang hatena doang ngamujadalahan ka anjeun tentang urusan bangke nucaknya ma qatalallahu ahaqqu an taqulu mimma qataltu ngomongna ge hewan nu dipaehan ku Allah leuwih hak di dahar tibatan nu dipaehan ku aranjeun kabeh bangke teh leuwih hak di dahar sebab langmaehan Allah tibatan nu dipencit ku urang ulah dituturkeun Muhammad moal aya anggeus-anggeus teh sasar kajen ku kumaha ieu keur carita jeung kafir keur carita jeung papada jelema muslim papada jelema mukmin ngan nyana mah aya di golongan maksiat mayoritas manusia teh kapan maksiat mayoritas tuturkeun ku urang omongan-omongan jelema tukang maksiat moal ecreug kajen ku kumaha tinggalkeun jelema nu tukang maksiat mah ngomongna ge ngaraheutan kana hate senam karena jajantung nage belu urang nage
bahasa belu teh hebat teh belu tah geus kebal teu keluar teh belu aing mah eta moal beres nutur-nutur kan geus ngomongna ge kos kieu ulah sok nutur-nutur kiai anu ortodok moal maju sia kajen kumaha ge kuari di dunia geus ngridit kabeh kiai geus loba nu ngahalal-halalkeun aya Quranan aya dalil komo kiai di Golkar mah tamah geus 150% ngaluwihan 100 tamah geus organisasi ge berbagai organisasi geus ngahalalkeun aya ge tokoh-tokoh NU nu ngaharamkeun tamah kasup kana ortodok nu baheula sia nuturkeun kiai kos kitu moal maju negara moal maju diri sia tuturkeun ya urang ya kemajuan negara kemajuan bangsa kemajuan urang perekonomian jeung perpolitikan urang nutur-nutur nu kos karar itu moal aya anggeus teh yudillu an sabilillah nyasarkeun kana jalan agama Allah cilaka sia nutur-nutur kos karar itu ye emang kumaha kitu lah sok nutur-nutur kiai nu kos karar itu sakiana moal maju segala partai diberihan bae kunyana partai mah deuk kumaha negara organisasi diberian bae mal beres nuturkeun kieu kos kitu mah geus bae ieu urang ngeunaheun bareng urang ngabajukeun bangsa jeung negara duit meunang urang ibadah tenang urang kadang-kadang pan urang ge atuh deuk dijadikeun di negara naon geus ulah nutur-nutur kieu kos kitu yudillu an sabilillah cilaka emang kumaha kitu engkeuy-engkeuyan bari teu nyaho maksudna kudu dikanyaokeun heula atuh maksudna kira-kira akur jeung agama milu teu akur ulah nah ulah kitu ayeuna partai lain ulah bener teh ketika partainya bener nu ngalaksanakeunna bener apa teh ketika bener milu ketika teu bener atuh ulah salametkeun diri urang je nu tanggung jawab di akhirat jalain pimpinan partai nu bakal nyalametkeun di akhirat teh lain pimpinan organisasi nu bakal nyalametkeun di akhirat jalain bupati lain camat Allah belah dia makhluk Kangjeng Nabi akur henteu jeung kahayang Kangjeng Nabi akur jeung kahayang Kangjeng Nabi tuturkeun tah akur ulah jangan di ortodok sadaekna siang ortodok aing moal kebel siap modar kajeun kok kapanggih jeung Allah sia ulah sacablakna sungut sia ngahayu-hayu karena dolalah cilaka sia tah lamun geus kos kitu serem ieu mah malah nanyakeun kok can aya ngajak-ngajak aing geus aratel ye hayang gerak-gerak ye asana motor aing teh teu ka bensinan kuno kos kitu tersep aing mah jadi henteu engkeuy-engkeuyan teh tah aing mah lamun geus waduh hidup tah aing mah asana gairah hirup mantap itu nu penting mah asal aya uang eta bae lah bensin uang makan jeung aya uang cecep saeutik lah geus teu mikiran akhirat kuari mah Gusti Allah tuturkeun omongan-omongan mayoritas lamun anjeun nuturkeun aksaroman fil ard mayoritas manusia nu aya di muka bumi ieu yudillu bakal nyasarkeun ka anjeun ka bawah urang ka ciwit ka bawah daging ka ditu urang nah teu dididik ku ilmu tasawuf teu dididik ku ilmu thariqah ngeungkeuy jeung nu kararitu hayang nyaho eueuh tungtung kuari pilkades kamari pilkada kamari pilgub sakedeung deui bakal pemilihan partai sakedeung deui pilpres balik deui pilgub deui pilkada deui pilkades deui partai deui pilpres deui balik deui hayu bae modar masih kaya aya di dinya rugi urang ji deuk kumaha geus atuh kudu kumaha ieu nagara teu kudu kumaha ieu urang pajukeun deuleun nu jujur jeung nu adilna di partai mana pimpinan nu jujur jeung nu adil hayu tuturkeun nu bangun deuk ngabangun negara jeung bangsa tuturkeun ku urang satungtung aya mangga eueuh teh heulanan atuh kamari nu mantak nuturkeun Gustur kiai salat nya mah ahli Allah ngomong ka kaler ka kidul celenah eta mah urusan pribadina tapi nyana boga tekad ngebangun bangsa jeung negara buktina pan pecat
pecat. Ya pecat, guys. Bila perlu pecat kabeh, cek tinggal aing bae sorangan. Amerika kaget kok ya dipecatan aya naon. Ternyata nyahoeun nya teh. Karena sandi-sandi politik nu keur hancur-hancuran. Departemen Penerangan ini adalah markas tikus. Dan lain-lain sebagainya. Oh, berarti bener ya Gus Dur. Buta mata ieu, mata hate bentak. Nu kuari mah betah mata ieu, buta mata hate. Mana kuari nu endek ngabangun bangsa jeung negara. Aya tuturkeun. Jak kudu aya pamimpin mah. Mau tidak mau tetap kudu aya mun eueuh urang doraka jieun ku urang. Bacalah ku urang, kumaha tah kayak kukula bakal diterangkeun hiji-hijina. Tenang. Asa ulah kaburu pae we nu kolot ya. Setahun deh bakal kayak Abu Rizal kumaha sosokna. Kemudian atuh Pallo bagaimana? Kemudian atuh ayeuna mah Prabowo bagaimana karakter bangsa dan lain sebagainya dicaritakeun insyaallah. Kemudian desas-desus Begawati dek naik deui engke dicaritakeun ku kula. Bahkan SBY nangis ngumpulkan beberapa tokoh karenanya nangis 2 periode teu bisa bakal naikkeun pamajikan dicaritakeun ku kula bakalna. Tenang pokoknya ngaji bakal carita nagara engke bakal urang. Terakhir Bung Jenggot. Pan urang ge kudu atuh je nagara je tuh kuat tuh pamimpin mangke diserang teu puguh teu karu. Ngan nu mana ieu nu mana tah mantak tenang ke dibacakeun ku kula dibacakeun. Sebab kula geus musyawarah jeung para Saipul Roji. Aduh Gusti Allah, negara orang tetep kudu dirumat. Mantak kula kaget per provinsi dicokot satu tokoh ulama, tokoh masyarakat se-Indonesia yang memikirkan bangsa jeung negara. Kaharepna bakal kumaha sebab perekonomian Indonesia 70% sudah oleh asing. Untuk memulihkan kembali di luar tokoh-tokoh partai, di luar kandidat duges nongol, urang musyawarahkeun barangkali aya jelema anu terpendam anu kira-kira bisa diusung ku urang urusan partai kecil eta mah urusanna sakadar urusan persyaratan birokrasi engke ge bisa diterapkeun lamun memang aya. Nah ieu teh keur berpikir sampai kadinya. Lain letik-letik pemikiran ieu teh. Yuk urang berpikir, Indonesia dek dikumahakeun. Tah, lamun urang diajak berpikir kadinya pan puyeng. Puyeng diajak berpikir kadinya di rumah ieu teh. Politikna kurang geus acak-acakan, perekonomian geus acak-acakan, budaya geus acak-acakan. Ieu teh diputuhkeun sosok pemimpin nomor 1 nu bakal bisa minimal ieu teh 50% baheula. Berarti atuh deuk ngarobah naon ieu? Deuk ngarobah karakter, sistem. Oh, lain lalagaan. Kamari ge urang ngarobah sistem melalui reformasi kos kieu. Ieu deuk dirobah sistem lain letik-letik ngarobah. Eta teh keur dipikiran ku ari. Sebab ieu urang lamun terus kos kieu, sosok nu aya teh ieu kos kieu kabeh geus dibaca. Nu mantak kuari dibutuhkeun ge berarti sosok nu aya teh ieu teh ham-ham. Ieu ham-ham ieu teh bakal bisa apa henteu mawa negara. Lain lalagaan. Lain lalagaan maka Ki Hasyim Muzadi bakal dimunculkeun deui, Din Samsudin, Tifan bakal dimunculkeun deui. Kumaha ieu jang negara? Engke bakal Kisah Hal Mahmud bakal dimunculkeun deui, orang Muhammadiyah Amin Rais bakal ngomentar deui. Ieu teh kunaon nih sosok nu aya nu nongol ku ari diperkirakan kurang pati mampu bisa mawa negara. Ulah lalaga. Ieu teh keur neangan jelema nu otakna sarua jeung otak herang kos bool monyet. Nu bakal ditenden di tengah-tengah lapangan. Anu bakal kadeuleuh ku manusia balerea. Oh, aya otak.
di tengah negara horengana tak iya nuker di pikiran teh iya ngaji tafsir ke mana ya teh ya mun urang nuturkeun nu gareto yudillu an sabilillah cilaka anta kudu dikuatkeun batin urang hirup bae aing tetep takwa ka Gusti Allah dah moal ka bita aing mah kudu kos kararitu moal ka babawa aing mah kudu kos kararitu diasingkeun bae asal dipake ka ridho ku Gusti Allah titik tah neangan karakter nu model kos kitu ulah haju ieu mah cenah urang mah asal kukumpulan bae hitung-hitung eta bae aya nu hajat teh gumbar-gembur kayak kayak urang kukumpulan teh plak tudung nah naonna kuari teh aya nu kos karar itu tah kos karar itu kiai bahasana geus urang mah seperti kukumpulan bae di dekat plak tudung kayak bubar kayak urang kumpul je ieu kiai ondo amat pikiranana cilaka Muhammad nutur-nutur wawasan pikiran pendapatku permekah ulah wa intaya wa illa yakhrusun nuturkeun anjeun ka maranehanna teu aya deui kecuali nuturkeun sangkanya nama teu make aturan-aturan jeung deui sama sakali wah naon kecuali bohong inna rabbaka sa'nya pangeran anjeun Muhammad wa a'lamu maha uninga nyaun mayyatillu an sabili jelema ka jelema nu nyasarkeun apaleun uningaun a'lamu bil muhtadin ka jelema anu dibere pituduh atuh kudu jeung Allah sasar gasarkeun apal Allah anu menang pituduh nuduhkeun apal Gusti Allah ke payujasi kullan minum bakal dibales ieu jelema nu nyasarkeun jeung nu nuduhkeun tetep bakal menang balesan ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sesuaikeun jeung aturan Muhammad fakulu mimma dzukira Rasulullah saya silahkan dalahar hewan anu ketika disembelihna dipencitna disebut ngaran Allah terhadap penyembelihan tersebut yakni eta teh sebagai label mukmin maca bismillahirrahmanirrahim kerta dibaca lagi sebenarnya mah masa nu penting nu bencitna jelema nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun mungkin zikir Rasulullah eta mah hanya sekedar alamat sebagai label keimanan bismillahirrahmanirrahim sunnah mantak sing hade urang lamun ka Bali mayoritas Hindu di ditu pepencitanana teu sah sing hade di negara urang mah Bali atawa ka ditu ka NTT sing hade atau ka ditu ka Manokwari NTT atau kitu besi pepencitana model urang ka luar negeri ka Amerika ka Inggris ka Jerman sing hade pepencitana termasuk ke Singapura sing hade lantaran dirinya mayoritas adalah non muslim pepencitana haram teu meunang didahar kurang halal ngadahar ketika hewan nu dipencitna ku jelema mukmin jelema muslim ieu ayatna fakulu mimma dzukirusmullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin lamun aya ranjeun kabeh ngimankeun ka ayat-ayat Allah teu meunang sambarangan urang sing hade nyabakan negara-negara nu mayoritas kafir barang daharna kadaharan nu pertalian jeung pemotongan sadajan di urang ge pemotongan model di urang pemotongan sakaligus make mesin teu sah mimiti pemotongan di urang teh dilesukeun heula hewan sanggeus teh dilesukeun digejreg
asup brek sekali asup 10 jebret tesa pemotongan sing hade pemotongan matanya diurang geus dikuasai ku kafir daging-daging anu dikirim di luar negeri ka urang import nah ieu geus sing hade nu mencitna di ditu saha sing hade urang meuli daging mun endek apik sing hade surang meuli di pasar kita hayam potong sing hade nu motongna saha mun endek apik sebab aya kieu dongeng teh pan lain dongeng sambarangan ieu mah hampir kanyahoan ku kabehan tukang ayam potong meuli 100 misalna nu paeh 10 dipotong bae penggunana pan eta teh geus lain rahasia kos kitu jambung rugi pan meuli 100 paeh 10 atuh mana untungna mantak dihejikeun bae sulal ngomong lah mencit teh ge peuting ieu cara nu ngajual beusi ti peuting dijual mah jual beli transaksi ti peuting mantak Gusti Allah ngaulahkeun ge jual beli ti peuting penuh kecurigaan ieu mah pan tukang besi tadah ti isa datang ka subuh beurang mah malah masa daekna peuting cek nya ieu nu loba mah sakali datang satruk 2 truk ti peuting transaksi lagi malah udah kurang sedikit mah udah nggak apa-apa halal aja waduh pokoknya juga lu barang haram udah kurang sedikit mah udah halal aja kita saling halalin ya iya udah tolong udah coba eta pokoknya nggak jual nang maling nah eta geus kumaha eta transaksi model kos kitu Gusti Allah nah ieu pepencitan model kos kitu sing hade urang dek apik mentak datang ka kuari tepat tiba kita kula makata ka hayam negeri sebab almarhum abah asal hayam negeri embung henteu almarhum abah mantap kula lagi nurutan kula lagi kecuali nu gede daek teh mah kula ditanya bah eta kunaon emang hayam negeri kumaha henteu kumaha sih sakeun dengan eta we lamun urang nu mencit daek tapi lamun nu di pasar embung diturutan ulah embung nama tuh teh eta dongengna kos kitu tah meuli 110 dipencit bae malah aya anu ti peternakan nu dipiceun dipulung ku nyana dipencitan dibawa ka pasar atuh pa di urang ngadar bangke mentak salat lagi Allahu akbar ceceklekeun kos aya geus eta gara-gara nama tah dar kos kitu tah siga hade ta ieu tah kadaharan masyaallah eta lain rahasia ta kos kitu teh entek sing hade urang mulai endek ka Allah diapikan ku urang daripada urang ngadahar menang mencit hasil ti batur ti pasar maningan meuli gabus siem nu gede atuh cenah kieu teh leuwih mahal atau meuli bandeng sepugu tamangeuna daripada nu can jelas ieu keur carita apik hayang memperbaiki ibadah urang supaya mantep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah nuturkeun mayoritas cik tadi ge nuturkeun mayoritas mah wa in tuti aktsarawan fil ard yudillu mun anjeun Muhammad nuturkeun suara mayoritas mun anjeun nuturkeun suara-suara kafir Mekah secara mayoritas lobana manusia eta keur khusus baheula kuari suara-suara kafir mayoritas di urang teh kapan suara kafir kuari teh ieu teh anu keur menggebu suara perekonomian Yahudi kafir di Indonesia urang teh geus teu bisa make takrib kuari teu bisa make takrib ieu kuari urang make takrib teu bisa make patul muin geus teu bisa hanya perorangan doang urang antara urang jeung urang secara nasional geus teu bisa sebab nagara urangna nagara nu dikuasai ku kafir naudzubillah min ya, tinggal urang memperbaiki diri fakulu mimma dzukira smullahi alaih in kuntum bi ayatihi wa ma lakum wallahu a'lam bissawab
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala imam yatulan ngujazaba kaum kang bangsa imam anna raza syadu waidu ing satuhune sirah Sayyidina Husain iku waid den balikeun ya rasa ilal jasati maring awake bi Karbala ing dalem tanah Karbala ba'da 40 yauman ing dalem sausana 40 dina. Qala al-Qurtubi ngucap sapa Imam Qurtubi rahimahullahu taala muga ngarahmatan hu ing Imam Qurtubi sapa Allah taala wa madzukira min annahu dufina kai barang kang den tutur ya masaking satuhuna ya rasu iku den pendem ya rasul bi Asqalan ing dalem tanah Asqalan fil Masyadil Ma'ruf ing dalem pakuburan kang den kinawruhi nah biha ing dalem kitu Masyad aw bil Qahirah atawa ing dalem tanah Qahirah bahwa syai'un batilun la yasihu maka tema iku perkara kang batil kang ora saya syai'in tawis tetugi ya madzikira fil wasyadil ma'ruf ing dalam pakuburan kang ma'ruf biha ing dalam sekolah ngalanjutkeun tentang sirah Sayyidina Husain rahimahullah cik kaum anu bangsa imamiyah teh kaum Syiah nya nama ngabogaan imam sebab Imam Ali, Imam Zainul Abidin, Imam Husain nya nama datang ku imam Ayatullah Humaini imam dak ibamiyah bangsa imam mun geus carita imam berarti Syiah Imam Ali Imam Husain Imam Zainul Abidin imam nurutkeun cek kaum Syiah sanya nyana sirah Sayyidina Husain dibalikeun deui ka awakna di Karbala sabada 40 petik diiderkeun ka Syria diiderkeun ka Mesir Qahirah dibawa deui bahkan di ka Madinah keun heula Syria Madinah Mekah Mesir dibalikeun deui ka Karbala dihijikeun jeung awakna dibungkus dikubur nu aya di Karbala wari menurut cek kaum Syiah cek imamiyah ieu aya utuh di Karbala. Masya Allah dua pendapat cek pendapat nu kamari sirah Sayyidina Husain di Madinah ngahiji jeung ibuna pendapat kedua ku ari sirah Sayyidina Husain dikembalikeun deui ka Karbala dihijikeun mun urang geus ka Karbala kabaya akringna makom Sayyidina Husain masjidna Masya Allah geus hesetan dina beta mah makam sigana meureun tang mewahna sadunya ta mah makam moal aya tandingna hurung herangna di luhur makam pohara jasa masjid dage pohara jasa Karbala nu dikunjungi setiap 10 Asyura berbagai negara datang jutaan manusia datang ka dieu ne Karbala istimewa luar biasa nah ieu cek imamiyah mah dihijikeun di dinya kembali deui tuh pendapat kedua cek Imam Qurtubi rahimahullah wa madzukira keterangan nulis disebut min annahu dufina bi Asqalan bahwasanya nyana sirah Sayyidina Husain teh dikubur di tanah Asqalan fil Masyadil Ma'ruf di pakuburan anu geus tenar di negeri Asqalan di Asqalan aya pakuburan Masyad ngaranna ta eta teh Sayyidina Husain teh di dinya dikubur sirahna bil Qahirah atawa di Mesir na fa syai'un batilun la yasihu eta teh keterangan anu kurang jelas lamun bahwa sirahna Sayyidina Husain di negeri Asqalan di Masyhad atau di Mesir
sedangkan keluarga di sekolahan ayah makom sirah di Mesir ayah orang makom Mesir ayah iya adalah Ra'sul Husain di Madinah ayah ngan geus dibombardir ku Yahudi kunaon ku Wahabi geus dieuwekeun di Madinah padahal di Madinah kan didinya geus tilu pendapat berarti ieu tentang sirah Sayyidina Husain kitu radhiyallahu anhu qultu wallahu a'lam